Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jajar carios. Nyaeta si Docelo Cupu Sakti Kuriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar can dan hiburan. Atuh kebaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilelancarekeun sagala rupinanya. Tung hilap dirojong ditaroyalan tombol subscribe. Atuh mangoge ngenhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Si Docelo laju turun ka walungan kucubar ngadon kokojayan we ngojay. Sakapeung mah teuleum newakan lauk jadi kaulinan. Malahan malian tinewakan lauk oge ta si Docelo teh ngalabayawak sarua diulinkeun. Basa keur jongjon ngojay jeung ulin di walungan. Teu sadar lamun di sisi walungan teh aya opat pasang panon anu keur marahatikeun ngintip-ngintip nu tayalian ti pati anggalarang jeung senopati antasena. Keur ngojay teh si jahat teh Gusti. Kumaha naha bade disampeurkeun atanapi diantosan hanyatna? Keun we urang dagawan sina hanyat heula. Saupama disampeurkeun ka walungan bisi ngabahayakeun kana kasalamatan urang. Sumohon mangga Gusti sae laras. Urang antosan we. Da engke oke pasti eta si wawolak teh bakal hanyat. Kitu cenah aturuanna teh ngadon nungguan. Bari panonna teh teu leupas merhatikeun ka si Docelo. Basa geus aya kana sajamna nunungguan ngadagoan tetela si Docelo teh aya ku anteng manika balana keur mata kasal. Ala mikening Gusti diantosan mah. Tuh tinggal si wawolek teh kalah ka anteng kokojayan jiga kuya. Dasar jelema aneh, jelema sedeng kalah ka newakan lauk jeung newakan bayawak. Tuluy diulinkeun. Kumaha saupami disauran we cina hanjat. Bener euy, harina mah gerawan cina hanjat. Asok ka itu antasena. Gerawan ku maneh pancing cina hanjat ka darat. Engke ku kaula bakal ditungguan balangana. Arek dialungkeun ieu ketea. Mun kumaha Gusti kampilkeun. Eta si jelema sapotong teh kudisim abdi tangtos bakal dipancing sina hajat. Bakal diajak ketarungkeun. Engke dina waktu sebalangana. Mangga we eta manjanggakeun kumaha Gusti Pati. Supados ngalungkeun eta iket. Kitu cenah. Atuh pati anggaladerang teh ukur ungeuk. Teu lila. Senopati Antasena mah laju we leumpang ngadeuketan ka sisieun walungan. Sabada geus deukeut korowok atuh nangtang ngagerawan si Docelo. Hei, jalma edan, jalma sapotong anak curik. Ayo hanjat sia, aing si Antasena. Bakal balitungan poe ieu mah sia bakal kacangkalak sia kurang ngajar. Si Docelo anu keur anteng
Nyoba yawak teh atuh mani curingak. Jelas aya sora Senopati Antasena barang diliuk teh bener. Tetela gening Senopati Antasena anu hoak nang tang teh. Tapi ngan bae aneh cenah ukur sorangan. Aya kuwanian-wanian teuing cenah nang tang. Kapan tong boroning sorangan ajan dibarengan kupatih jeung para prajuritna oge nu ratus-ratus teu mampu ngungkulan kasakten si Doclo. Kari-kari ayeuna nang tang bari sesoranganan. Moal kitu cenah gelo mah eta Senopati teh. Anya gening si Antasena nu datang teh kukurowokan nang tang ka aing. Haloh, sesoranganan deui. Moal kitu edan mah gelo jelema teh. Kapan cacak-cacak di baturan ku patihna, dijajabkeun dianteur ku para prajuritna oge. Kabeh ge buriak eueuh anu mampu. Ari ayeuna datang sesoranganan, ngaganggu we ka aing teh si kurang ajar dasar edan. Enya jiga nama buah-buah edan ta jelema teh. Meureunnan sapedahan teu sanggup pikeun nyangkalak aing. Bisa jadi tadi pecat ku rajana. Jadi gelo. Dasar nu gelokeun sia tapi ku aing bakal disampeurkeun. Kituna teh laju hanjat corelat celek napak kana lemah. Kiwari si Doclo teh geus aya di darat. Bajuna anu jibreg bararaseuh aneh. Dak sakala jadi garing. Da eta atuh kapan si Doclo teh nyidem kakuatan panas atawa seuneu anu luar biasa. Geus kitu mah si Doclo teh laju atuh nyampeurkeun ka eta Senopati Antasena anu keur nangtung nulak cangkeng ngabadega. Aing datang deui si anak curi. Poe ieu mah mangrupakeun poe pangapesan sia. Mangrupakeun poe panungtungan deuleu. Eueuh, nah teu salah sia cacapek teh Senopati Antasena. Aya kuwanian maneh teh. Wani keneh sia ka aing. Nekat deuleu. Boa-boa maneh teh nya gelo sia. Boa maneh teh geus dieureunkeun jadi senopati ku Kangjeng Raja. Gara-gara henteu bisa ngajalankeun pancen nyangkalak aingnya. Alah, kudu diubaran kaya kieu mah. Ayo ka itu. Urang lalap-lalap di warungan ngarah cager. Bontong sangeunana sia. Aing mah henteu burung. Aing mah henteu edan. Ulang ngahina bisi kaduhung sia Doclo. Alah bener edan maneh teh Antasena. Meni pepeuleukeuk sia hayang digebrok ku aing tah hulu teh. Hasok sia ka dieu. Sor. Ayeuna urang tarung. Urang ijen jajaten. Pada nyekal sabuk milang tatu. Kituna teh eta Senopati Antasena teh jiga anu nyawe ngarengkenek masang jurusna. Jika anu nyawe tega penakar pugu we atuh si Doclo teh. Bani gadagateun langsung ngajorelat niheulaan rajang ka Senopati Antasena. Kalayang awakna ngalayang ngajaweul ka luhur. Bari peureupna teh arek ngagebrok kana tarang Senopati Antasena. Ngan bae memeh peureub si Doclo keuna kana tarang Senopati Antasena. Di jero rungkun teh aya anu ngagajleng bari ngalungkeun iket ka palebah si Doclo. Gajleng belesat. Iket ngabelesat nyamber kana sirah si Doclo. Aneh. Eta iket teh ngaredak meulit kana sirah si Doclo. Jiga anu bisa napel sorangan. Bareng jeung eta kaayaan, si Doclo anu arek neunggeulekeun peureupna kana tarang Senopati Antasena teh ngadakan lega atuh. Karasa sirahna teh mani leuneng, mani lieur. Laju we atuh ngajaweul ka tukang curalit kalayang. Cre. Bari mancuhkeun tangtunganana. Manehna kaget kulantaran dina sirahna teh geus napel hiji iket. Nah iketna nahaon cenahna ti mana? Basa mireungeuh
kapal bah Patih Anggaladrang. Bisa jadi cenah nu ngalungkeun iket teh tayalian ti eta Patih Anggaladrang. Ngan bae mata kaneh sirah nate karasa lieur jeung linu basarek museurekeun kakuatan neungeul ka eta Senopati Antasena. Alah, nah iket nanahaon ya. Aduh, ujug-ujug ojol-ojol jeung napal dina sirah aing. Aduh, jeung aneh. Aing teh jadi kaneg tadi rek neungeul si kurang ajar ta si Antasena. Da sirah aing karasa leuneng karasa lieur. Jeung nyanyautan mani nyeri. Alah, aneh ieu iket teh. Boha-boha teh iket teh lain sambarangan ikat nu geus dialungkeun ku si Patih Anggaladrang teh. Kituna teh si Doclo nyobaan arek ngudar eta iket. Tapi aneh, najan si Doclo museurekeun tenagana hayang bisa ngudar eta iket. Laina udar, laina lesot, laina leupas, tapi iket teh kalah kabeuki pageuh. Aduh duh. Nah mani pageuh kieu ya. Napal dina hulu aing. Bener, lain iket sambarangan kayak kieu mah. Duh, cilaka kayak kieu mah ya. Alah. Jeung aduh, lamun aing musirkeun tanaga kalah kalieur reneng jeung nyeri hulu teh. Bener cilaka kayak kieu mah ya. Sok sanajan kayaan si Doclo teh ngaranapan kejadian aneh ti sapangprak di alungan eta iket. Tapi si Doclo teh hanteu ngatarakeun maneh. Jika anu hanteu kunaon we. Puguh we atuh Patih Anggaladrang jeung Senopati Antasena. Basa mireungeuh kayaan si Doclo anu sarupa kitu manehna teh atuh maneh kaget. Nah cenah iket nate eueuh pangaruhna naon-naon. Alah Gusti, tetela eta iket teh parantos napal dina huluna si kurang ajar tuh. Namung ukur ngagagalkeun panarajang ka si abdi we. Teu aya pangaruhna naon-naon. Sugan teh eta si wawalak teh bakal ngalumpur kawas kabuk, bakal leuleus, bakal namru. Tapi geuning tuh kalah kanyampeurkeun. Alah cilaka Gusti. Tang tos urang duaan teh bakal ditindak, bakal diwara. Enya Antasena cilaka kayak kimah. Tetela itai iket teh hanteu mampu pikeun meruhkeun ngalumpuhkeun si Doclo. Sarua Patih Anggaladrang geus mimiti kaentreupan ku rasa kasalempang kulantaran iket teh hanteu pangaruh naon-naon. Tetela cenah si Doclo teh masih kene jag-jag malahan mendatang nyampeurkeun. Pasti bakal ngakalakeun. Duana teh laju unur-unuran. Montong kalah ka unur-unuran sia kurang ajar. Nanaonan ya ngalungkeun iket sagarupa bari jeung napana hulu aing. Mani hese dilepaskeun ya. Hese diudar. Iket nanaon siam ieu teh? Oh, eta iket teh iket udeng bandana seta. Udeng bandana seta. Nanaonan dialungkeun ka aing. Kurang ajar sia. Kuatkan napal kieu. Hasok maneh sia Antasena. Kapan sia teh tadi nangtang-nangtang ka aing. Tapi nah kalah ka unur-unuran. Jeung maneh si Anggaladrang ngabongohan ngalungan iket ka aing. Duanana ku aing bakal diwajak sia. Bakal diteureumkeun ka walungan. Kurang ajar. Patih Anggaladrang jeung Senopati Antasena teh atuh manirareuwaseun. Jelas eta si Doclo teh bakal ngelakukeun tindakan. Ngan bae basa si Doclo ngagajeleng majuna rajang. Panarajang si Doclo teh ngaradak kaneg. Bari katempo eta si Doclo teh nyekelan sirahna jiga anu ngararasakeun ka nyeri. Patih Anggaladrang jeung Senopati Antasena ningali eta kaayaan teh mimiti atuh gede harapan. Buah-buah ayeuna mah cenah eta iket teh aya pangaruhna pikeun eta si Doclo. Alah, tingali si Doclo kaneg narajang ka urang. Bari jeung jika nu ngararasakeun ka nyeri aya Antasena. Sumuhun Gusti, jikana eta iket teh mimiti aya pangaruhna. Rasakeun sia anak kecuri. Hei, asok maju nerajang di kaing.
kapan bieu teh rek narajang deuleu. Si Doclo acan waka bisa nembalan. Karaka nyekelan sirahna we. Ketempo panonna teh maniti peureum-peureum bakat tinggul lieur jeung nyeri meureunan. Ngan bae sabada kayaan si Doclo geus pulih deui. Pok atuh si Doclo teh gancang nembalan. Arek sia kurang ajar, maraneh duaan ku aing bakal diwara. Gara-gara ieu iket tulu aing mani leneng mani lieur mani nyeri sia. Kadieu si Antasena, ayeuna bagian hulu sia ku aing bakal dibabak. Heak, gajeleng. Si Doclo teh miheulaan arek ngarajang ka Senopati Antasena anu panghareupeuna. Peureub si Doclo teh arek dibabukeun deui we. Kana sirah eta Senopati ngan oro kaya basa si Doclo museurekeun di tanagana. Dak dumadak karasa dewe sirana teh mani lieur mani nyeri panarajangna jadi kandeg dewe. Aduh, alah lieur nyeri anjir. Alah, Puas ya kurang ngajar. Karasa ayeuna mah si ayeuna mah bisa hoja deuleu. Senopati Antasena ayeuna mah beuki yakin tetela tuah kasakten eta iket teh ngajadikeun si Doclo geus hantu bisa hoja. Lamun si Doclo narajang museurekeun kakuatan tinang tu balukarna teh bakal goreng bikeun si Doclo. Sirahna bakal karasa nyeri jeung lieur. Atuh eta Senopati Antasena teh beuki wani. Laju nyampeurkeun ngadeukeutan ka si Doclo. Sedengkeun ari si Doclo basa mireungeun musuhna ngadeukeutan. Manehna teh nyobaan dewe arek narajang. Heak, hiuk hiuk. Suku jeung leungna teh but-bat arek dipake narajang. Ngan oro kaya manehna teh kalah ka anu ngajengkang kedabut. Karasa awakna teh mani leuleus daya tangan bangawasa. Jika anu dipupul bayu we, kiwari mahna merungalumpuruk kawas kabuk. Jika kapas kahujanan. alah anjir. Nah ieu teh jadi leuleus kieu yeuh. Kerasa si ayeuna mah Doclo hasok hutang deuleu. Si Doclo anu leungiteun tanaga sakadapan mah ukur ngagoler we. Ngan bae tanagana teh kiwari mah mimiti pulih. Jurung gunung atuh cengkat. Aing masih kena bisa hudang si Antasena. Can rumasa kateter eleh jajaten. Kukitina masok ayeuna maraneh sia maju. Aing ge moal mundur sasiku, moal arek ngejat. Hade lamun kitu mah sia Doclo. Mane bakal dicangkalak. Ayo Gusti, urang tewak isi Doclo teh. Dik Senopati Antasena ngajakan ka patieuna. Atuh pati anggala deranggehan teu cicingeun. Laju ngagajelang babarengan. Gep, gep. Pikelang leungeun si Doclo teh dicakel kuduaan. Sidik nama direjengan. Si Doclo anu direjengan kuduaan teh henteu bisa ngalawan da pukul lamun museurekeun tenaga jerona tinang tu. Sirahna teh bakal karasa lieur jeung nyeri. Nya akhirna mah atuh si Doclo teh kudu pasrah kana kanyataan. Kudu beunang katewak kacangkalak ku eta Kipati jeung Senopati. Benang sia nama Doclo. Siang geus mau bisa ngalawan. Nah naonan ieu teh kalah ka ngarajengan aing. Lesotkeun sia lesotkeun. Antasena hayo, itu neangan tali. Iya si Doclo urang borogot. Bangga Gusti. Siapa kadi borogot, siapa kadi dibawa ke pusat daya dakoan kurang ngajar. Atuh eta Senopati Antasena teh teu talangke. Ajuhe neangan akar-akaran atawa areuy. Si Doclo teh arek di borogot di talian. Teu hese kakaranan disisieun walungan. Loba tetangkalan, loba akar, loba areuy. Atuh ari geus kitu mah eta si Doclo teh laju di borogot di talian. Alah kadala sia. Ayeuna mah sia teh moal bisa kabur. Moal bisa lolos. Sia sakedeung dia bakal dibawa ka puseur daya. Bakal menang hukuman. Si Doclo hanteu nembalan. Ukur bisa rumahu we bari ngagarentes sajroning hatena. Teu sangka cenah
poe eta teh mangrupakeun poe apes pikeun dirina bet bisa beunang kacang kalak teter eleh jajaten sapira ukur di alungan ku eta ikat mitra kaum dangu atung geus hanteu loba catur. Geus kitu mah si Doco laju di barawan naringgalkeun sisieun walungan ditaekeun kana kuda Senopati Antasena. Kuda ngabaratek kebat ngajugjug ka puseur dayeu atuh teu kacaturkeun di jalana duanana teh kiwari geus tarepi ka puseur dayeu. Aja eta si Doclo teh diarak we puguh we atuh kayaan teh cerikeun leung. Si Doclo beunang cenah euy geus beunang garong sakti teh geus beunang katewak kacang kalak Kupati Anggaladrang jeung Senopati Antasena. Euleuh mitra waktosna geuning barantos teu nyekabannya sagala urang tuna jajara carita si Doclo cukup sakti kuriang tuju dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna mangenhunkeun tina sadaya perhatosanana puntenna dina sadaya kakiranganana nya Mang Undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak